Tadi teh saya minum kata mungun rumah saya maksa wes orang lain yang penting kalau turun orang bapak orang kakak orang yang ketiga naikkan orang mah bacaan haram mungun gitu saya nari pagi bapak berdua mas mau disebut hari ini mah juga jasa adon usaha adon teh orang akang adon adon adin dua adik si adon di sing teh si adon geus kawin geus boga anak hari Riki geus kawin kaca kan tadi saya makan itu saya berkumah-kumah tuh kalau makan di kebun ini masak itu bisa iya pan kalau tian sarua jeung aing kalau aing dikitukeun nang sapun kalambung dikitukeun kudu nama kudu daekan ya mama kos Riki yang usaha berpayasa usaha Riki mah itu inisiatifnya mulu atuh yang penting jadi duit yang penting halal betul nolong juga dibutuhkan batur jadi jalan lagi bersih kebersihan saya kebersihan sampah Riki ya teh atuh ai urang mah bat ai nuli mulung mah liam Badung meureun ai mulung mah wajar gitu nah asaulah heuri urangna mun urang heuri urang dicarekan ku batu pa mangeunah meureun atuh mengenah nyeri hate nyeri hate gitu yang penting urang rek kalampur ge teh usaha asal ulah nolong ulah tipu batur dosa kita teu meunang jadi urang gak tipu sekali penting usaha halal tapi kira mesti kan seperti ngomong kata porsier gangster ta terluas nama eta aja geus subuh geus rame surang nama zaman gangster eta geuning nyaho gangster ai gangster teh naon teu nyawa tetep punggung mah tidinya abi mungkin bisa ngupadang urang dana teh beunang hiji yang penting ulah Riki sing sehat amin sing bisa mulung amin sing loba turun anak sing dibabarikeun rezekina amin eta harta dia pasti kabayar pasti kabayar asal Riki niat bayar aya wae jalanna mah di mana wae rezeki mah eueuh di ditu aya ti dia ti anu ti rezeki mah aya asal urang daek niatna nya daek ikhtiarna yakin dalam apa di saleh-kalehana di rezekinya rezeki teh lain bae lain anak anu macam aku eta rezeki